Hai, Assalamualaikum. Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang diajar bahasa Sunda sasarengan yuk. Tapi saat acan di kawitan, sumangga kusim kuring di pasian waktos, kangge mencet tombol subscribe. Mangga urang kawitan wae, sabari urang diajar, mangga dieusi kolom komentarna ku jenengan hidup sareng kelas hidup. Tong hilapnya, kangge minggu ayeuna urang diajar ngeunaan tata krama basa Sunda. Minggu kamari hidup diajar ngeunaan paguneman, sarta hidup ge parantos ngerjakeun kumaha carana nyusun paguneman. Ari anu dianggena nyaeta ragam basa loma sareng ragam basa hormat. Babagian basa anu ngawangun ragam basa loma sareng ragam basa hormat teh disebatna tata krama basa. Upami kapungkur mah disebatna undak usuk basa. Upama nurutkeun harti kecapna tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun dina ngalarapkeun basa. Upama urang babasa atawa nyarita tanpa ngangge tata krama berarti urang teh eta henteu sopan. Ari anu dimaksud tata krama basa Sunda di dieu nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun eujeng kaayaan anu nyarita. Teras anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi maksudna sanes pikeun ngabeda-bedakeun batur, boh asarkana status sosialna, boh pangkatna atawa turunanana. Secara gurat badagna mah ragam basa Sunda teh kabagi janten dua. Nyaeta ragam basa loma sareng ragam basa hormat. Anu ragam basa hormat kabagi deui janten ragam basa hormat keur sorangan sareng ragam basa hormat keur kabatur. Seueur pisan anu patuker dina ngalarapkeun kecap ragam hormat. Utamina kekecapan anu beda kata-katana atanapi kekecapanana. Misalna kecap balik teh basa loma. Upami hormat keur sorangan mah wangsul. Upami hormat keur kabatur mah mulih. Tah masih keneh seueur anu tibaralik atanapi lepat cara ngalarapkeunana. Tah di dieu diberendelkeun ragam hormat. Ragam hormat basa loma, basa hormat keur sorangan, sareng basa hormat keur kabatur. Anu benten-benten teh mung aya 40. Sumangga ku hidup dicatet, tiasa dipaus heula. Ayeuna materina hiji deui, masih ngeunaan tata krama basa Sunda. Cara ngalarapkeun kecap pun sareng tuang. Upama hideep kira ngartos dina penjelasan bahasa Sunda, sumangga tos aya videona cara ngalarapkeun kecap pun sareng tuang anu pengantarna ngangge bahasa Indonesia. Kusim kuring linkna disimpen dina description box. Kangge hidup anu ngartos bahasa Sunda, urang lajengkeun di dieu materina. Cara ngalarapkeun kecap pun sareng tuang. Kecap pun hartosna anu kuring. Eta teh ragam basa hormat keur sorangan. Upami keur kabatur mah kecapna tuang. Hartosna kagungan anjeun. Sapertos kitu. Upami dina basa Inggris mah geuning sok ngangge kecap my. Tah pun teh sami sareng my. Pami tuang sami sareng your. Dina ngalarapkeunana kecap pun sareng tuang teh biasana
disarengan ku pancakaki atanapi ku nami-nami wargi urang sapertos kieu. Nepangkeun ieu pun biang artinya hartosna kenalkeun ieu mah mamah abdi gitu. Upami kecap tuang sapertos kieu ngalarapkeunna. Dupi eta teh tuang rama sanes sapertos kitu nya. Punten sakali deui kecapun sareng kecap tuang kade bilih lepat dina ngalarapkeunana. Sakitu wae materi minggu ayeuna pikeun kelas 7 nyaeta tata krama basa Sunda. Tong hilap pancena dikerjakeun sareng daftar hadir tulis dina kolom komentar. Tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.